Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin amin. Amma ba'du fa aqulu ayeuna urang sasarengan ngawitan belajar ngaos keun kitab matan takrib matan goyah wa takrib. Nu mana ieu matan goyah wa takrib teh nyaeta kitab ngajelaskeun ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i kagungan Syekh Qodi Abi Syuja'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi bidaraini amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan ngaos abdi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung ya Allah, Ar-Rahimi tur anu mapari nikmat alit ya Allah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wasalla jeung moga nambihan rahmat saha Allahu Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad an-nabiyyi anu janten nabi wa alihi jeung ka keluargana Kanjeng Nabi Muhammad at-tahirina anu suci sadayana wa sahabatihi jeung ka para sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad ajmaina tegesna sadayana. Qala tos ngucap saha al-Qadi Syekh Qodi Abu Syuja'i Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani. Rahimah boga ngarohmathu ka Syekh Qodi saha Allahu Allah taala bari maha luhur ya Allah. Saala parantos nyuhunkeun ni ka kami saha ba'dul asdiqoi sawares pirang-pirang babaturan. Hafizo moga ngaraksahum ka ba'dul asdiqo saha Allahu Allah taala bari maha luhur ya Allah. Ana amala kana ngadamel kami mukhtasaron kana kitab anu diringkes bil fikhi dina ngajelaskeun ilmu fikih ala mazhabil imam Asy-Syafi'i bari tetep kana mazhab Imam Syafi'i. Rahmatullahi ari rahmatna Allah taala bari maha luhur ya Allah alaihi moga eta tetep ka Imam Syafi'i. Waridwanuhu jeung karidwan Allah. Fi goyatil ikhtisari kitabna dina tungtung ringkes. Wa nihayatil ijazi jeung tegasna tungtung ringkes. Liyakruba supaya deket alal muta'allimi ka anu belajar naon darsuhu macaana ieu mukhtasar. Wa yashula jeung gampang alal mubtadi ka anu ngamimitian belajar naon hifduhu maca nalarna ieu mukhtasar. Wa an uksiro jeung kana nyeueurkeun kami pihi dina mukhtasar minat taksimati tina pirang-pirang pembagian. Wa hisril khisoli jeung ngaringkas pirang-pirang perkara. Fa'ajabtu maka nyumbadanan kami, nyumponan kami hu ka ba'dul asdiqo ila zalika kana ngadamel mukhtasar. Toliban karena arah-arah nyiar lisawabi kana ganjaran rogiban tur anu resep ilallahi ka Allah ta'ala bari maha luhur ya Allah bitaufiqi dina taufikna Allah lisawabi kana anu benar. Innahu sanyana Allah alama kana barang yasya'u anu ngersahkeun ya Allah qadirun eta anu maha kawasa wa bi ibadihi jeung ka pirang-pirang hambana Allah latifun eta anu maha welas khabirun tur anu maha bijaksana. Dina ieu muqaddimah kitab matan takrib pertama bismillahirrahmanirrahim ngawitan ngaos ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sadayana puji kangge Allah, Allah teh anu mangeranan, Allah teh anu ngurus sadayana alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajmain. Moga Allah nambihan rahmat ka Gusti urang sadaya Nabi Muhammad jeung ka keluargina jeung ka para sahabatna sadayana.
Qolal Qodiyu Abu Syuja'i Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani, Syekh Qodi pengarang ieu kitab matan takrib nyarios. Sa'alani Badul Asdiqoi bahwasannya penyebab kami nyusun ieu kitab matan takrib teh aya sawareh sahabat babaturan nyuhunkeun ka kami an a'mala muhtasaron supaya kami teh ngadamel kitab anu ringkes singkat padat bil fikih dina ngajelaskeun ilmu fikih ala mazhabil imami asy-Syafi'i fikihna mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaihi wa ridwanuhu. Moga rahmat Allah jeung karidhoan Allah eta tetep ka Imam Syafi'i. Bi ghayatil ihtisar wa nihayatil ijaz. Kitabna teh ringkes, singkat tapi jelas. Kunaon liyakruba alal muta'allimi darsuhu supaya gampang dibacana ku anu belajarna. Wa yasula alai alal mubtadi hifduhu jeung gampang ditalarna komoku anu ngamimitian belajar. Wa anuksiro pihi minat taksimat jeung kami diparentah supaya nyeueurkeun dina kitab teh pembagian di pasal-pasal maksudna. Wa hisril hisoli jeung diringkes pembahasanana. Pa'ajabtuhu maka ku kami dicumponan ila zalika ngadamel eta muhtasar teh. Toliban lisawabi karena arah-arah kami hoyong pahala horong ganjaran rogiban tur anu resep ilallahi ka Allah hayang karidhoan ti Allah bitaufiq lisawab karena ya arah taufik ti Allah. Innahu ala ma yasya'u qadirun Allah mah maha kawasa kana naon anu dikersahkeunana. Wa bi ibadihi latifun jeung ka hamba-hambana Allah mah maha welas, maha kasih sayang, wabirun tur anu maha bijaksana. Teras ti dieu pembahasan pertama saentos muqaddimah itu orang bakal ngabahas kitab Thaharah. Kitab partelakeun susuci ya. Kitab Thaharati ari ieu eta kitab buat partelakeun susuci. Almiyah wari pirang-pirang cai alati yajuzu anu meunang biha ku ieu lati naon atathiru susuci sabumiyahin eta 7 pirang-pirang cai. Ma'u samai kahiji cai hujan wa ma'ul bahri jeung cai laut wa ma'ul nahri jeung katilu cai wahangan wa ma'ul bi'ri jeung kaopat cai sumur wa ma'ul aini jeung kalima cai jadi wa ma'ul salji jeung kagenep cai salju wa ma'ul barodi jeung katujuh cai tiis. Sumal miyahu terus ari pirang-pirang cai ara arbaati aksamin eta tetep kana 4 pirang-pirang bagian. Tohirin bacana tohirin ya janten badal tina arbaati. Arbaati jer dijerkeun ku ala tohirin jer sabab jadi badal ba'du minal kul. Tohirin hiji anu suci mutohirin tur anu nyucikeun goiri makruhin tur anu henteu makruh. Nah dina kitab kuning nama teh dia ya lapat istimaluhu. Naon istimaluhu ngagunakeunana ieu cai. Bahwa jeung ari tohirin mutohirin goiri makruhin almau nyata cai almutlaqu anu mutlak. Wa tohirin jeung bagian kadua cai anu suci mutohirin tur anu nyucikeun makruhin tur anu makruh. Naon istimaluhu ngagunakeunana ieu mai. Wa huwa jeung ari tohirin mutohirin makruhin almau nyata cai almusyammasu anu dipanaskeun ku sinar matahari. Wa tohirin yang bagian katilu cai anu suci goiri mutohirin tur teu nyucikeun. Wa huwa jeung ari tohirin goiri mutohirin almau nyata cai almusta'malu anu tos dianggo susuci. Wal mutagayyiru jeung cai anu berubah bima ku barang holato anu campur ieu mah hukana eta cai minat tohiroti tegesna barang hina pirang-pirang anu suci. Wa ma'in najsin jeung bagian nu kaopat cai najis. Wa huwa jeung ari ieu mah najsin alati halat nyaeta anu campur nyaeta anu keuna pihi dina ieu lazi naon najasatun najis. Wa huwa bari ari ieu cai atanapi wa huwa jeung bari ari ieu laji dunal qulatain eta tetep kurang tina 2 kulah. Au kana atawa aya ieu lazi atawa ieu cai qulataini eta 2 kulah
patagoyaro maka terus berubah ieu laji atau ieu cai. Wal kulatani jeung ari ukuran 2 kula hom sumiati ritlin nyaeta 500 kati bi Bagdadiyin kalawan bangsa Baghdad takriban kalawan kurang leuwih bil asohi dina kaul anu paling soheh. Dina kitab susuci ieu pertama urang bakal ngabahas cai karena memang cai teh sebagai alat kangge susuci. Di dia dijelaskan almiyahul lati yajuju biha tathiru sabumiyahin cai anu bisa dianggo susuci teh aya 7. Nah, 7 sumber ma'u samai kahiji cai hujan, wa ma'ul bahri jeung cai laut, wa ma'un nahri jeung cai wahangan, wa ma'ul bi'ri jeung cai sumur, wa ma'ul aini jeung cai jadi, wa ma'ul salji jeung cai sarju, wa ma'ul barodi jeung cai tiis. Nah, ieu 7 cai anu bisa dipake susuci. Salju jeung barod bedana lamun salju mah murag ti langitna berupa cairan, murag datang ka handapna berupa gumpalan es. Lamun barodna sebalikna ti langitna berupa gumpalan, murag ka handapna berupa cairan. Eta saur sapali keterangan. Sumal miyahu terus cai teh ala arbaati aksamin eta terbagi kan 4 bagian. Mana bagian 4 bagian teh tohirin mutohirin goiri makruhin. Bagian pertama aya cai teh suci, mutohirin nyucikeun goiri makruhin bari dianggona teu makruh. Suci bisa dikonsumsi, mutohirin bisa dianggo susuci bari henteu makruh. Mana wahwal maul mutlakun nyata cai mutlak. Cai mutlak teh cai anu tanpa kayin. Contohna secara garis besarna seperti kieu, cai kopi. Tah cai kopi teh disebut cai mutlak. Kunaon? Karena memang aya kayin dan cai kopi. Tah kopi teh eta kayin. Namun cai mutlak mah cai kecuali kayitna kayit lazim seperti dina tempat cai dina gelas. Tah eta mah teu nanaon. Eta cai mutlak. Cai tohir mutohir goiri makruhin. Nu kadua, bagian kadua tohirin mutohirin makruhin. Suci nyucikeun ngan makruh dianggona. Mana? Wahwal ma'ul musyammasu nyata cai anu dipanaskeun ku sinar matahari. Dina pembahasan secara detailna panjangna tosna seueur kitab atau napi dina sarahna. Di antawisna makruh soteh cek sebagian ulama lamun wadahna nganggo wadah anu memang bakal ngeluarkeun zat anu berbahaya ketika kapanasan, bakal ngawaris kana penyakit corob. Terus nu bagian katilu tohirin goiri mutohirin, suci ngan teu nyucikeun ieu mah. Suci bisa dikonsumsi, bisa dieut ngan teu bisa dipake susuci. Mana wahuwal maul musta'malu nyaeta cai anu tos dianggo susuci. Cai mustamal teh cai anu tos dianggo susuci. Cek sabagian ulama disebut mustamal teh eta cai anu lepas tina anggota anu tos dianggo susuci. Di antawisna sapertos kitu contohna. Sapertos lamun urang wudu ngumbah rarai tah cai anu tos dianggo ngumbah rarai tah eta disebut cai mustakmal. Eta teu tiasa dianggo susuci tapi suci eta teh. Secara detailna aya dina sarahna panginten. Wal mutaghayyirun nu kadua cai suci teu nyucikeun teh cai anu berubahna kunaon? Bima holatohu minatohirati berubahna teh kacampuran banda anu suci. Ingat bandana tohirati, benda anu suci. Aya cai kacampuran ku benda anu suci berubah. Nah, eta cai teh suci. Ngan teu tiasa dianggo susuci seperti cai kopi. Asalkan cai biasa, cai murni. Ketampuran ku kopi suci berubah. Nah, cai teh suci bisa dikonsumsi ngan teu tiasa dianggo susuci. Yang nu terakhir, bagian terakhir wa ma'inajin cai najis. Naon cai najis teh? Wa huwa lazi halat bi najasah cai anu kacampuran najis, anu kakeunaan najis. Wa huwa duna kulataini bari cai na teh kurang ti 2 kulah, ukuran 2 kulah. Jadi aya cai kurang di 2 kulah kakeunaan najis, kapuragan najis eta cai teh jadi najis. Arek berubah arek henteu
najis karena ukuranna kurang ti 2 kulah. Au kana kulataini patagoyaro atawa ukuranna na 2 kulah, ieu mah cai teh kakeunaan we najis. Jadi najis lamun berubah, baik berubah rasana, berubah ambeuna, atau napi berubah rupana. Tapi lamun cai ukuran 2 kulah kakeunaan ku najis henteu berubah, teu aya anu barobah, eta mah henteu jadi najis. Berarti kesimpulanana, lamun cai kurang ti 2 kulah kakeunaan najis, eta jadi najis arek berubah atanapi henteu. Lamun cai ukuran 2 kulah kakeunaan najis, eta jadi najis lamun berubah. Lamun henteu berubah mah henteu jadi najis. Itu panginten. Wal kulatani homsumiati ritlin bi Baghdadi. Ukuran 2 kulah teh eta 500 ka ti Baghdad takriban kalawan kurang leuwih fil asohi dina kaul anu paling soheh. Ieu mungkin pembahasan ieu mungkin urang bahas lain kali, urang milarian sumber tina kitab anu sanes. Nah, eta pembahasan pertama atau napi pasal pertama dina kitab Matan Takrib nyata ngajelaskeun tentang cai anu tiasa dianggo susuci. Urang lajeng kian salajengna pasal-pasal anu salajengna mudah-mudahan aya manfaatna etang-etang ngapalkeun murojaah nginten. Hapunten pami aya kalepatanana baik tina segi bacaanana, i'robna, atanapi logatanana, atanapi ngajelaskeunana walaupun singkat aya nu lepat hapunten urang diajar sasarengan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.